Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dan sadayana urang masih kena tiasa petepang dan kudu tiasa sesarengan di saksana semung di Jamantara ngalangkungan channel Pondok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang teraskeun dihajar dongeng katunda dina dinten kamari jejerna danar karya Aukok dina dinten ayeuna teh bagian anu ka 8 nya. Mudah-mudahan kene ya acara dongeng Sunda teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu panggebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana we ayana disuklakna disiklukna anu sami-sami mika cinta tur mikaresep kana seni budaya Sunda eta memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra sebenarnya kolong tinggal waktu mangga urang ditajukeun wae dongeng Sunda teh wilujeng dangukeun wilujeng mancon dina hapena sewang-sewangan prung. Para mitra kau bedangu sadayana kitu kaayaan alia nu ngaratapi mas nasibna lantaran sangeus 1,5 tahun cerai jeung danar status dirina nu teu puguh ayeuna sering bebarengan jeung lalaki tapi hiji oge eueuh nu daekeun ngawin kaasup toyo anu memang geus sababaraha waktu teuing di mana aya alia anu keur cari nu keur ceurik di kamarna didengekeun keur jadi indungna petang tu ngaran nu jadi indung sanajan goblok oge nu jadi anak keukeuh we hate indung sageuleuh-geuleuhna sakeuleuh-keuleuhna kana jadi anak masih keneh bisa ingat masih keneh bisa milu sedih karena keayaan anu jadi anak nyatana alia dina waktu ayeuna Bu Erna anu ngadengekeun segerukna cerik nu jadi anakna tungtung nu milu ceurik di luareun kamar bari nangtung waktu anu beuki nyerelek ka beurang alia age anu teu daekeun keluar ti kamarna lantaran alia ngarasa bingung jeung bosen sabab salama ieu ulin jeung ulin mabok jeung mabok nepikakeun awakna alia teh geus ruksak garing loba ting pergaulan jeung barudak-barudak babaturanana anu memang teu waras sedengkeun di imahna danar sabalikna danar anu keur seuri lantaran lucu ningali anakna anu lumpat jojolong-jongan lantaran memang Ainun can teteg Bu Heni anu kasebutkeun bisa disebutkeun indung bisa disebutkeun nini nyaahna ka Ainun teh teu kira-kira ceuk paribasana sagala naon kahayang Ainun oge dibelikeun ku Bu Heni nya kitu deui ku paharun budak anu geulis rancunit geus kanyahoan ti leutik keneh oge petang tuna we Bu Heni teh leuwih-leuwih kana buah hatina ceuk paribasana lamun boga Ainun kanyaah Bu Heni jeung Baharun teh ditumplakeun kabeh ka Ainun anu jadi anakna angap jadi anakna sedengkeun danar anu memang geus 1,5 tahun leuwih milu cicing jeung Bu Heni jeung Paharun samala danar ayeuna geus dipercaya we ku Paharun teh pikeun ngagantikeun dirina mimiti diuji coba nyieun proyek ngaping proyek tur nyekel proyek anu memang
kasebutkeun proyek gede tapi hasilna puas keur Pak Harun gawe danar teh karya-karya danar dina nerapkeun pangabisana jelas nerapkeun ide-idena teh kacida pisan kapake pisan ku Pak Harun dina waktu harita antukna bekilila Pak Harun oge geus tara deui init ka kantor lantaran danar anu geus cukup ceuk paribasana kebutuhan Pak Harun dina masalah pagawean teh geus kacukupan ku danar samalah leuwih pinter tibatan Pak Harun memang notabene danar teh kuliah sanajan di kuliah nanti kuliah di tempat anu biasa tapi kan sanajan di tempat kuliah anu hebat oge teu ngajamin lamun otakna bieu mah sedengkeun danar kuliah di tempat anu biasa tapi memang otakna mencrang kualatan teu boga duit tungkul kuliah di tempat anu mewah sabab danar nguliahkeun sorangan duit hasil sorangan menang capek berang peuting teu sirikna cenah ceuk nu bohong mah suku dijieun hulu dijieun suku teh benar danar samemeh init kuliah teh gawe itu jeung ieuna naon anu bisa dikumanehna digawean tur menangkeun duit pasti ku danar digawean nu penting halal teu karasa 2,5 tahun danar ayana di tempat Pak Harun danar geus ngaduduki hiji tempat kantor anu megah nakeranan sanajan danar encan diangkat jadi direktur tapi senteuna we asisten anu jadi dununganana nya sarua we jabatanana sabab dianggapna danar teh anakna Pak Harun danar anu tetep sopan danar anu tetep rapi separigel karena segala rupana di urusan gawe itu jeung ieuna Ainun umur 2,5 tahun ayeuna hampir 3 tahun meureun Ainun mah katingali kaling sigarana Ainun geus leumpang teteg make pakaian ditiungan we ti mimiti keneh oge danar teu meunang Ainun teu make tiung nya kitu di Bu Heni ngaran-ngaran budak leutik ditiungan kumaha nu ngurusna mani mencrang katingalina mantak lucu katempona dina hiji waktu danar jeung Pak Harun init ka salah sahiji tempat anu maksudna danar jeung Pak Harun teh narima klien di salah sahiji perhotelan anu aya di daerah Bandung kira-kira jam 10 danar jeung Pak Harun anu ararinit sigap nakeranan danar anu make baju jas make dasi lantaran arek papanggih jeung klien anu biasa mah tara kitu ngan kulantaran arek papanggih jeung klien we anu kasebutna dianggap penting jadi danar oge make pakaian anu memang formal cek paribasana rupin mah hotel iya Pak penyebutannya nya danar Asia Afrika we pilihan mah daweuh deui cek danar kira-kira tembus moal ieu insyaallah Pak pamingke urang tiasa nembongkeun hasil karya urang seperti biasana insyaallah lah investor-investor anu sanesna oge bakal ngiringan Pak tergumantung karena hasil karya urang Pak bener-bener dan mudah-mudahan we lah kali ieu urang menang investor anu kacida pisan hebat ieu danar harita asup tur ngeureunkeun mobil dina parkiran salah sahiji hotel di kota Bandung di Jalan Asia Afrika sebutkeun hotel anu biasa sok dipararake tur dijugjug ku para kegeden curut harita duaan turun Pak Harun kasebutkeun anak jeung bapak we anggaplah danar anu tadina tukang bangunan danar anu memang tadina kelas rendahan ayeuna geus teu bisa dipandang sebelah mata sabab segala rupana tangtuna amal perbuatan danar we anu rajin amal perbuatan danar anu sagala rupa menta ka Allah ayeuna meureunan istilah nama
naon anu dipenta teh dikabulkeun secara nyata. Jalma nu sabar ngadua bari usaha tangtuna segala rupa oge bakal dikabulkeun sakumaha Allah nyebutkeun kami bakal mere ka anjeun salagi anjeun menta ka kami gitu pan. Jadi tong hariwang Allah pasti bakal ngabulkeun, tapi carana kan rupa-rupa. Danar jeung bapana kalian gagah harita leumpang. Disambut ku tamuna anu geus nungguan. Dua tamu katingali anu hiji bule, sedengkeun anu hiji mah nya bangsa urang we. Danar sasalaman sanggeus kitu gek darariuk. Di eta pitempatan dua nana meeting nemongkeun segala rupa hasil karya di perusahaan Danar. Mangrupakeun perusahaan properti terbesar dianggapna di Jawa Barat. Sanggeus ayeuna Danar ancub eta perusahaan Danar teh kasebutkeun perusahaan anu memang teu bisa dianggap enteng. Maju luar biasa. Loba proyek-proyek anu keur digawekeun, lain proyek-proyek leutik, justru proyek-proyek anu garede. Setengah jam meeting. Antukna naon anu dipikahayang ku Pak Harun teh kalaksanakeun. Danar menang investor, salah sahiji investor terkuat di Asia. Kaayaan Danar anu memang kasebutkeun sukses ngagait investor luar. Hartina kasuksesan keur Danar teh jelas ngajadikeun Pak Harun bangga luar biasa. Nepi ka imah Pak Harun langsung laporan kana jadi pemajikan aja Bu Heni atau puguh we. Bu Heni anu keur ngangasuh Ainun bari lulumpatan ka tidak bisa bungahna. Teu sirikna Danar teh digabrugan ku Bu Heni anu geus asa ka anak we, lain ka asa ka ditu kabatur ka ieu jeung ieu. Sabab ku ayana Danar di dinya teh ngabantu lain kur dina masalah ekonomi. Maksudna ekonomi nu disebutkan di dieu teh masalah ekonomi perusahaan. Perusahaan Pak Harun anu tadina kur biasa-biasa ayeuna justru meningkat luar biasa sawara kali lingkat. Nu matak teu salah. Lamun Pak Harun nempatkeun Danar di tempat anu strategis kasebutkeun dianggapna asisten pribadi manehanana we. Bari jeung Pak Harun masa-masa kali jarang ka kantorna teh. Seolah-olah Danar we pemilik kantor teh. Danar anu berkuasa kitu jeung kieuna memang Danar ge ngalaporkeun segala rupana kana jadi bapakna. Lantaran Pak Harun mangrupakeun anu boga perusahaan hakna, tapi tetap kendali Danar anu ngendalikeun perusahaan nu sakitu gedena. Di tempat lain Alia anu nalongkrong di daerah Bandung antara lain Alia nongkrong teh jeung babaturan-babaturan anak opatan biasa anu marake baju seksi tangkeranan pikeun ngagoda pikeun ngagaet jalma-jalma anu berduit geus teu aneh. Model Alia jeung babaturanna pulang anting ka hotel teh geus teu aneh. Kaasup hotel anu memang keur dipake meeting ku Danar. Sabab kelas Alia teh memang kelas luar biasa dianggapna. Sabab Alia teh anu boga tampang geulis, sanajan ayeuna awakna memang kering, tapi ari beungeut mah tetep kageulisanana jeung seksina memang bener. Matak teu heran lamun Alia teh sering dibawa-bawa ku jalma-jalma anu berduit, pengusaha itu jeung ieuna, kurus sakadar maturan.
Dina hiji kesempatan Alia anu keur nalongkrong opatan. Dina lobi ningali anu lempang menigagahna keranan dituturkeun ku jalma bule. Jeung jalma urang pribumi anu memang rapihna keranan, tingker bae dasi, jasna palus-alus. Alia kacida pisan kagetna sabab manehna teu nginyeum panon teu nginyeum mata yen eta nu aya di hareupeunna teh anu ngaliwat ngalintas ka hareupeun manehanana tetela Danar. Ya Allah, Danar. Nah bener gitu dah Kang Danar. Alia nu nangtung nu saterusna nuturkeun tu kageunana. Alia neuteup teu kicep-kicep ka lalaki anu geus tangtu kajenting make pakaian naon oge moal bisa leungit moal bisa poho sabab eta teh mantan salakina. Benar ini Kang Danar. Nah, Kang Danar gawe di mana kunaon jadi barang jeung jalma bule segala rupa. Dipoto ku aing ah. Alia harita bisi kaleungitan sasaran. Cepret dipoto. Sedengkeun babaturanana harita anu nyamperkeun. Alia aya naon? Kamu apa nanti? Itu sah. Cek Alia ka babaturanana. Anu nyahun salakina Danar anu teu heula. Justru babaturan-baturanana we sok marojok-mojokeun anu sok naon teh ngaranna teh ngismeun. Tinggalkeun lalaki kitu mah, tinggalkeun neangan anu leuwih kaya, neangan anu beunghar, neangan anu leuwih kasep. Kitu. Ayeuna ningali pisan di hareupeunana, babaturanana anu ngalebarkeun panon. Teu sirikna luncat sabab bener eta jalma teh anu keur ngobrol jeung urang bule teh Danar. Sanggeus kitu, Danar harita asup katukangan setir, asup kana mobil anu mewah warna hideung, mobil paling anyar. Alia harita kur tiba neunteup seukeut hatena dak dumadak keketegan ngarasa kaduhung sakadi gunung anu tangtuna manehna sadar yen Danar teh meureunan baheula teh proses sabab Danar teh lain jalma bodoh. Danar teh memang kuliah ngan sawatara waktu Danar encan meunang pagawean jadi Danar taran teu nuna-nuna naon wae ku Danar digawekeun sanajan manehna boga pendidikan kuliah, lulusan kuliah terbaik cek paribasana sanajan di tempat kuliah anu biasa oge. Beda jeung manehna di kuliah kelas elit tapi dah heueuh. Sanajan kuliah di kelas elit cek paribasana di universitas anu hebat, favorit. Teu ngajamin dina sagala rupana. Buktina Alia oge kalakuanna pan teu ngajamin. Sedangkan Danar anu kuliah di tempat anu biasa harga murah itu jeung ieuna otakna anu memang pinter encer jeung memang dipake pikeun kahadean ayeuna geus nu aya hasilna. Danar teh kakara sadar Alia dina waktu harita lir ibarat udang tina ngimpi. Alia ngecelakeun Cipanon. Danar. Sedangkan babaturanana ningali Alia kawas kitu harita ngaraleos. Sabab manehna geus sadar Alia pasti kaduhungan. Sanggeus mobil anu disupiran ku Danar dituturkeun ku dua mobil lainna. Nu tangtuna dua mobil nu lainna teh mangrupakeun dunungan jeung pengawal meureunna. Nya tar mobil si bule teh
nyemprung ninggalkeun jalan Asia Afrika nyengakeun hotel teuing init ka mana. Sanggeus tuluy da Alia harita nyamperkeun ka baturan gek diuk di lobi harita teu sidik tadi beubeutkeun. Pok Alia harita ngomong. Win, saya merek pulang heula. Cek Alia harita. Lain kedulungan bos. Angke dewe teu kena awak buku ke. Cek Alia harita alasan teu kena awak. Banyak juga tuh hati-hati. Tuh mau mobil kan online we. Cek Alia harita bari ngagunakeun HP-na. Anu langsung we manggil ojek online atanapi manggil mobil online. Tekungsi mobil online harita datang. Keclak we Ariat init. Sajeroning perjalanan Alia teu daekeun ngomong. Hatena inget ka Danar anu muwuh tambah gagah tambah ganteng. Nah, Danar teh sebenarnya gawe di kantor atau supir sih. Tapi lamun supir piraku Danar make kemeja, make jas, make dasi. Aing penasaran di mana sebenarnya Danar teh. Cek Alia harita. Alia anu neuteub seukeut kajauhna. Sanggeus nepi ka imahna. Mang, di payun mang. Oh, di pali dia bu. Mohon. Alia harita maya. Cerut turun. Sanggeus turun Alia harita lain buru-buru asup ka imahna kalah ka asal linglung. Nah Danar masih kena di imahna. Aing kudu langsung ke imahna. Mang, ojek. Cek Alia harita. Sedengkeun satpam anu rek mukakeun gerbang. Ningali Alia anu tumpak ojek anu saban poe ngaliwat bolak-balik eta tukang ojek teh maklum da aya di dinya. Alia harita langsung we naik ojek pikeun ka leuwih panjang kan tempat Danar. Sanggeus nepi ka leuwih panjang Alia harita ngajanteng dari penimahna. Eta imah teh teu robah ti baheula kitu. Nah Kang Danar sok pulang ke dieu. Tapi imah mah meni bersih ketinggalina. Artinya Kang Danar sering ke dieu meureunnan. Cek Alia harita. Curiga Danar sering kadinya sabab katingali imah teh memang bersih. Memang nya. Saminggu sakali we mah Danar teh kadinya lampu mah tara dipareuman ku Danar teh. Sabab karunya ka warga-warga lamun ningali imah pararoek. Lampu teu beurang teu peuting Danar teh kan peda hiji anu hurung teh di jero hiji, di luar memang hiji. Teu dihurungkeun kabeh. Eta oge tamat teuing we imah pararoek. Dari imah eueuh barang-barang anu berharga ke Danar mah lomari bejut. Kursi amucuy. Di dapur nya kitu teh sagalana geus kararompleng. Jadi teu hariwang Danar teh. Tapi memang anggar lantaran eta imah warisan ku Danar tetep we dilongokan eta imah warisan teh. Kan peda encan sempat diomean ku Danar teh lain teu boga duit Danar teh. Da ayeuna mah geus bisa cek paribasana meuli imah 3 wae mah Danar teh geus mampu. Ngan pedah paharun. Sebenarnya Danar teh hayang boga imah ngan paharun teu meunang. Jeung Bu Heni teu meunang keukeuh. Paribasa teh keur naon ieu imah gede lamun eueuh nu nyecingan. Antukna Danar oge nurutkeun ka paharun naon anu diomongkeun ku paharun jeung Bu Heni. Sabab paharun jeung Bu Heni teh kacida nyaheunana ka Danar. Kacida pisan nyaheunana ka Ainun ongkoh. Sakali-sakali Ainun gesok dibawa kumanehanana ka dinya. Warga-warga urang dinya antusias nyambut ka Danar. Sabab nyaho Danar teh hiji lalaki anu dinya nyeri kudu jadi salakina. Tapi ayeuna Danar geus ngajelma jadi manusia cek paribasana. Dianggap jadi bos ku urang kampung eta. Teu lebareun Danar mah burabere ka bangsa barudak-barudak babaturan-baturan manehanana anu keur ngalalangur. Anu digarawe biasa we, anu di bengkel itu jeung ieuna. Danar kana rezeki teh bener. Teu
sugan diempet-empet bro we ka barudak teh ngabantu barudak cek paribasana sakalian keur udud wae mah asal papanggih jeung danar mah moal hese. Alia sejongjongan ngajanteng harita tukang ojek anu nungguan dina hatena mikir kunaon itu si teteh teh ngadon cicing wae di dieu aing teh tah ngadagoan ek naon kur ngajanteng hungkul mah cek tukang ojek harita bari jur turun teh kunaon teh lebat Oyong ningali hungkul mang. cek Alia harita bari cepat nang nguncrang tukang ojek ngarasa bingung kunaon eta awewe teh ngadon seurik tekung sirila Alia harita geus nyaho dawuh danar katingali ti heula kadinya oge pernah aya 2 kali na kadinya 3 kali jeung ayeuna kayana kos kitu anger lampu hurung tapi jelemana eueuh antukna Alia harita pok ngomong ke tukang ojek Hayu mang barang uwi apang dijapkeun deui. oh mohon neng cek tukang ojek harita aya neng aya teteh lantaran eta budak ojek tukang ojek teh kasebut ke budak pemuda keneh meureunan gitu lantaran ngora keneh nya disahanapeun dana disahanapeun Alia lah umurna antukna Alia harita ini teuy ninggalkeun eta pitempatan dibawa ke tukang ojek ayeuna mah nepi bener ka imahna sageus nepi ka imahna Alia harita gegedor kana gerbang Ang buka cek Alia harita oh monggo non mohon cek si mamang tukang satpam plus Asia anu teh Alia asup bari guraweud haseum tukang satpam harita ngaburi gidig ningali Alia kos kitu lantaran nya asal kahonta saeutik ke katoya saeutik wah geus pasti bakal ngamukna bebeakan ka manehna nyarekan sempat rek mecat sagala rupa ngan kaburu aya indungna we Alia harita langsung asup ka imahna teu uluk salam ieu indung jeung bapana anu keur araya eta nyobrak we panto muka Alia anu rek asup ka kamar digeroan ku jadi bapana Alia Bah kadieu diuk Alia kepaksa mengkol gek diuk hareupeun bapana di mana ya tos amang pat direncangan direncangan amang di hotel gitu Alia teh malan sabab bapana memang geus apalin sanajan geus apalin oge sanajan nyarek kitu kieu ge atuh mempan nu antukna diamptepkeun we piraku kudu dipaehan mah kudu jadi bapana kitu pikirna astagfirullahaladzim Alia bapak geus ngomong sabaraha kali deudeuh teuing gagal bapak teh geuningan teu bisa ngawarah Alia jadi anak bapak hiji-hijina mana atuh penerus bapak teh harta bapaknya ge teu loba-loba teuing iwalti jang anak bapak tapi ayeuna anak bapak hiji-hijina bapak bener-bener gagal teu bisa mawa hidup karena jalan anu lempeng Alia dikitukeun harita manehanana kur tiba tungkul we teu saeutik oge teu nemalan Alia oge ngarti ayeuna Alia geus boga pikiran anu lain anu tangtuna manehanana boga rasa kaduhung jeung hanjakal lantaran dirina geus ninggalkeun lalaki anu dipikat cintana lalaki anu memang satia satuhu pok indungna oge sarua milu ngomong nya tanu boerna benar Alia nah anu diucapkeun ke bapak teh benar
Alia anu geus teu bisa dipapatahan itu jeung ieuna. Mama jeung papa teh kudu kumaha deui atuh. Ya geus Bu. Ayeuna mah bapak geus eleh. Nya kudu jadi anak. Bapak geus teu bisa kumaha-kumaha deui. Ayeuna mah karep Alia kumaha-kumaha ge bapak geus teu bisa nyarek deui. Sabab sakali lain sakali dua kali puluhan kali bahkan ribuan kali beureun bapak mematahan ka Alia teh. Tapi lain kalah kasurut. Lain kalah ka eureun, tapi justru kalah ka meuweuh. Akhirna lamun aya kitu kieu ulah kaduhung, ulah nyakal Alia. Sabab bapak geus ngabejaan. Awal akhir bakal kaduhung. Alia tungkul. Teu kudu dibejaan kudu jadi kolotna oge. Ayeuna manehna geus ngarasakeun rasa kaduhung hanyeluna keranan. Ninggalkeun kanu jadi salakina. Nu antukna jadi dirina kawas kitu teu pararuguh. Lalaki nu diharepkeunana ayeuna justru eueuh nyatana toyo. Anu geus ngancurkeun rumah tangga manehanana jeung Danar. Pikeun ngahilangkeun stresna Alia nu tangtuna. Hiban poe ulin-ulinan bareng-bareng jeung babaturanana. Menakeun ngahamur-hamur duit. Sanajan memang eta duit hasil Alia, tapi nya kitu hasilna teh dibawa ku om-om. Hasil ngabaturan lalaki hidung belang di hotel jeung sajabahna. Bari jeung beak dewe pake poya-poya pake itu jeung ieuna kepentingan hura-hurana jeung batur-baturna. Ayeuna Alia anu ngarasakeun sedih, anu ngarasakeun hayang pepanggih jeung nu jadi anak teuing di mana ayana. Komo deui cikeneh pernah pepanggih jeung hiji lalaki. Anu mana eta lalaki teh mangrupakeun mantan jadi salakina nyatana Danar. Anu tampilanana jauh tanah ka langit jeung baheula. Make dasi nu ngagebay, make jas anu rapih nekeranan. Awak sehat beungeut kasep, naik mobil anu mewah, anu geus tangtuuna. Moal aya nu nyangka supir, moal aya nu nyangka naon. Komo bari jeung ngobrol jeung urang luar. Nu pasih tangtuna ku bahasa Inggris. Sabab Danar teh mangrupakeun salah saurang mahasiswa terbaik baheula di kampusna. Danar anu dipika ingetna jeung Ainun mah anu dipika ingetna harita teu ingatkeun ka Alia. Ainun sugaran sakali oge manggil anu jadi ba indung leuwih deukeut kana jadi nini nawe dianggapna nyatana Bu Heni tibatan Alia nu jadi indungna anu teu nyaho kawas kumaha sabenerna indungna. Sabab Ainun keur orok Alia ngadoningalkeun Ainun seolah-olah Ainun mah teu diarah we ku Alia teh. Nu matak Danar itu jeung ieuna beakeun dibawa gawe ku Danar. Digantungkeun dina tangkal buah. Daripada anak itu jeung ieuna mending keneh dibawa we ku Danar. Tapi kumaha nasibna Danar ayeuna? Tetela. Doa Danar teh dikabul. Manehna hirup ayeuna senang tur maju kasebutkeun diangkat derajatna ku Paharun di aku anakna Bu Heni. Danar ayeuna geus aya di posisi paling luhur ceuk paribasana dibanding Alia anu terpuruk. Celak Alia hari tengah celakeun cepat. Bu Erna ngareret kanu jadi salaki na nyatana palilo anu neuteub seukeut ka Alia. Segeruk Alia ceurik. Tapi teuing teu puguh naon anu diceung-ceurikan ku Alia. Nah ngadengikeun ucapan manehna. Nah naon? Palilo jeung Bu Erna oge kadon cireret we.
Leos atau Alia hari tengah jengket init ke kamar. Bruk pantu ditutupkan. Bruk Alia hari tenang kuban tina kasur. Rasa sedih jeung hanyelu nak campur jadi hiji cikeneh pepangih jeung danar. Rek digeroan tapi raku manehanana teh keur kepenting sigana teh. Keur ngobrol serius jeung urang luar. Sanajan keur nangtung dina panto mobil. Nuantukna Alia terus we mikiran danar ayeuna di mana manehanana ayeuna. Antukna Alia oge boga tekad hayang neangan danar jeung Ainun anu ayeuna teuing di mana cicingna. Danar, Kang Danar, punten Alia. Ainun, hampura mama Ainun. Cek Alia harita. Alia buleud tekadna rek kukurilingan. Rek neangan di mana danar ayana. Muka beneran Ainun teh boga info-info jeung babaturan-babaturanana. Nu tangtun apal ka ditu ka dieu. Jalma tukang liar maklum babaturan-babaturanana nya kitu di Alia ayeuna. Di waktu ka waktu di poe ka poe. Alia gerak neangan anu ngaranna danar. Segala rupa cek paribasana ke pelosok-pelosok di teangan. Di mana ayana danar. Tapi nepikakeun aya sabulana neangan danar teh can aya informasi di mana danar. Utang tuna we hese neangan danar sebab danar teh lain kalandangan. Cicing di hiji perusahaan jadi bos perusahaan anu tertutup. Datang ke perusahaan berang balik na oke kadang-kadang sok peuting. Danar anu geus ayeuna matuh di hiji perusahaan. Perusahaan properti anu kacida pisan hebat. Asetna jelas-jelas aya di mana-mana. Perusahaan properti danar teh nepikakeun aya sabaraha hiji oge anu di luar kota. Di Semarang, di Surabaya, di Jogja. Anu tangtuna jelas. Perusahaan properti anu ditokohan ku danar. Geus lain deui Paharun ayeuna. Da Paharun memang kasebutkeun pemilik. Geus tara ngelol acan sakabehna mercayakeun ka danar. Lantaran danar dianggapna hebat, dianggapna mampu. Alia anu capek kukurilingan sanajan make mobil tangtuna dina kaayaan panas kurelang kuriling di kota Bandung. Tesikna saban perusahaan didatangan. Tapi ari teu nyaho mah judulna perusahaan kumaha, perusahaan kawas kumaha, perusahaan naon nya tangtuna hese lamun kitu mah perusahaan anu merekna anu ngaranna anu tangtu bisa dijugjug. Setiap perusahaan anu berhubungan anak jeung perusahaan anu diteangan pasti bakal cepat kapanggihna. Tapi kan danar teh nyaho ieu perusahaan naon. Teu apaleun Alia yang danar teh di perusahaan properti anu kacida megahna. Alia harita eureun ngeureunkeun mobilna di salah sahiji tempat di Jalan Bebas. Alia anu neuteup ka hiji gedung anu kacida pisan luhurna di Jalan Bebas. Di hareupeunana katingali taman-taman anu kacida pisan endahna tur liuh. Mantak genah katingali eta gedung teh dikuriling ku kaca. Alia kur tibah neuteup we seukeut. Teu curiga danar lamun digawe di dinya kitu cek pikir. Nu sabenerna mah memang danar teh aya di dinya. Di lantai pangluhurna mangrupakeun di ruangan bos.
Eta lantai teh aya sabaraha lantai. Alia asup ke rumah makan. Di rumah makan Alia harita dahar we lantaran ngarasa lapar jeung haus ongkoh. Sabab ti isuk-isuk oge encan ka raraban sanggup pisan. Alia anu ayeuna mah ketampilanana katingali rapi lantaran tujuanana lain arek ngagoda om-om. Tapi tujuanana arek neangan danar bisi suatu saat papanggih jeung danar piraku teuing manehna make pekan seksi. Kan tamah runyem. Kitu pikiran Alia. Alia penasaran nanyakeun bangunan anu aya di hareupeun teh nyata bangunan naon? Kitu cek Alia. Para mitra kaum dangu sadayana. Alia bari sasakali ngareret kana eta bangunan. Loba mobil mewah nu asup atawa nu kaluar tina eta bangunan. Antukna Alia penasaran terus nanyakeun harita ka tukang atanapi ka pelayan eta restoran. Punten Mang, bade tumaros. Oh, mohon Neng. Dupi eta nu dipayun bangunan naon Mang? Perusahaan naon kitu maksudna teh? Oh, anu dipayun mah sararea ge. Sadayana ge paratos terangeun atuh Neng eta mah perusahaan properti paling hebat atuh di Kota Bandung mah dinya di Jawa Barat di Indonesia we pangintenan. Oh, perusahaan properti Mang. Mohon. Bosna oge masih kian muda, Den. Oh gitu. Emang bosna orang luar? Sanes urang Sunda bosna oge. Tapi masih kene nya mudanya kasep we eta mah. Tapi ngopi-ngopi mah saurna duda saurna. Kepek. Alia hari tengah gebeg. Manehna boga sangkaan buah-buah ting danar. Sabab kamali pernah papanggih teh memang tampilan anu beda jeung luar biasa we pokoknya. Duda Mang. Mohon, bade ngalamar kadinya Neng. Teu. Nyanaroskeun hungkul. Beda katinggalin megah eta bangunan teh. Oh, mohon, eta mah tuh da. Seueur di luar kota oge da di Jogja, saurna mah saurna gitu nya di Jogja, di Surabaya. Hampir di saban kota aya cenah ieu na. Cabangna gitu. Aduh, perusahaan ageng pisan berarti. Mohon kasebata perusahaan raksasa ieu mah. Gitu. Da klien-klien ge urang luar negeri hungku bangsa bule nu kada ditu we. Oh, gitu. Tah ayeuna sapertos ayeuna kan saurna nuju ngabangun naon kitu lah hotel duka naon nya di Bali cenah. Ayeuna teh. Oh. Tapi nya mamang sok muji gitu ka bosna gitu. Sering ka dieu teh. Oh gitu Mang. Tuh kawas bos-bos anu sanes anjeunna mah solonong we. Ngobrol, ngarokok, terus oge makan oge sederhana we biasa bosna teh. Keur mah budak ngora, kasep. Saurna nya saurna gitu terang sih mamang saurna. Eta teh duda cenah gadung urang kali hiji cenah gitu. Alia harita dak dumbadak pias deui wae. Manehna beuki yakin kayakinanana yen eta nu aya di gedung teh ngaranna danar. Emang saha kitu Mang namina?
nami nama Pak Danar. Pak Danar. Mun kenal. Hmm, kantos rerencangan kuliah pamit tepat mah tapi duka ketang duka Pak Danar eta sanesna. Ngomong ciri-cirina kan jangkung, rambutna rada keriting, rapih. Mohon gitu teras dina pipi pali katuna aya andeng-andeng tapi karang lah gitu. Alia hari tengah kepegeruas nutup seukeut kasih mama. Kenal berarti. Kenal mah eta mah rerencangan abdi. Tapi waktu kapungkur di kampus. Cek Alia harita nyebutkeun mah waktu baheula di kampus. Sejongjongan Alia hari tengah huleng dahar anu tinggal setengahna deui ge harita dak dumadak. Asa teu lapar dak dumadak sendok nu dicekel ge ngageleter. Si Mamang harita neuteub kali. Kunaon neng? Henteu mang, rada paruyang itu puge. Di dinya nong obat mang. Cek Alia teh era teuing. Oh teu aya neng eta tuh paling ditu tuh kan rada tebih lumayan apotek paling ditu teh. Mohon. Jantan sabarahan mang ieu jeung itu. Eta teh disaepkeun atuh. Wios emang. Alia harita anu manggih informasi. Mang. Mohon. Abdi giring heula di dieu sakedapnya teu naon. Oh, teu naon neng teu naon mangga. Cek si Mamang harita. Yang disebutkan rumah makan, emang teu gede teh rumah makan teh. Ya, disebut restoran lain. Dari restoran mah jelas kudu gede jeung itu nah. Kur aya karyawan teh kur aya tiluan eta rumah makan teh. Ya biasa we meureun disalhureun warteg jiga mah. Alia netep seukeut kana eta bangunan. Barinang heuing kana pipina nyengigir. Hatena teuing kunaon asa deg-degan inget kadana. Setiap aya mobil anu keluar harita Alia netep seukeut. Tekung Srila Alia ningali jam. Setengah 12. Pasti harus istirahat meureunnan. Jika aya nu ka dieu moal. Aing rek nanyakeun. Waktu anu geus jam 11:30. Bener we. Lantaran perusahaan rata-rata jam 11:30 istirahat teh atawa jam 12 gitu. Alia anu ningali karyawan-karyawan aya kana genepan tujuanana nu ararasup ka rumah makan atuh pinuh dak dumadak oge da tempat anu leutik. Mang makan mang. Tos istirahat. Tos atuh Mengpeung obosna keur teu aya mang. Mang ka mana gitu? Keur ka Bali. Padanar keur ka Bali jeung asistena. Nya cenah asisten teh anyarnya nya ngeganti Pak Dahlan kapanan dioper ku Padanar teh ka ieu ka Semarang. Akhirnya gagantina teh awena iya awewe geulis teh teteh cenah kakara beres kuliah cenah. Widuh mani mantep nakeranan. Bareng jeung Padanar kan itu nya tuh da asisten beureunan nya bareng we ka ditu ka Bali. Waduh luar biasa tuh kumaha nya. Naon kumaha teh mang? Alia barang ngedengin kawas kitu hatena dak dumadak panas nakeranan. Bang Danar ke Bali jeung awewe. Duh. Kunaon aing jadi panas kieu sih. Alia anu teu can wani nanyakeun ka eta karyawan. Salah seorang karyawan harita solongkrong mawadahareun ka deukeut Alia. Ngiring teh? Mangga. Cek Alia. Alia oge sarua milu pesen ngan peda pesen minuman hungkul. Mang. Hoyong es jus mang Oh mohon neng. Mohon kumaha ayeuna tos rada-rada ieu na. Ya lumayan sakedik mang nuhun pisan mangnya. Oh wios sok mangga. Cek si Mamang harita percaya nakeranan lantaran Alia ngomongna bari sumengir segala rupa. Pajarkeun nya we meureunnan. Jadi sirah padahal menjadi sirah kur kesel hungkul ngadenge omongan cikene.
gawe ada mali payun mah dinya. Mohon teh cek eta jalma bari rada ngareret ka Alia anu memang geulis jeung seksi kasebutkeun. Tapi padahal mah Alia teh lain make baju seksi ngan pedahnya katinggalina seksi we. Hmm. Soalnya bosna padanar namanya. Mohon kenal gitu. Rerencangan kuliah pungkur. Cek eta Alia. Oh, hmm, emang teteh kawit di mana? Udah mati kabeh sejarah. Oh, di Sejerah. Emang padanar ayeuna tinggalnya di mananya? Di mananya? Di Batu Nunggal duka di mana? Tinggalna teh. Kita jalma anu tepat bener ngajawabna duka di Batu Nunggal, cara duka di mana? Lantaran memang danar teh lain kur hiji imahna teh. Kadang di aya di ditu, kadang aya di dieu ngaran-ngaran bos properti di mana we celekna meureunna. Kan anu jelas mah memang danar teh imahna Pak Harun mah memang kasebutkeun di Batu Nunggal. Imah jalma utama nama. Di Batu Nunggal. Ya luka sih nu ieu nama da seueur padanar mah ieu bumina sih. Oh gitu. Mohon kan ramana teh nu asa kawitna paling ramana ieu teh nu megang teh Pak Harun. Pak Harun. Alia Haritaras ingat jalma anu ngaran Pak Harun pernah manehna baheula keur kuliah teh sempet jadi babaturan nu jadi bapakna pernah ka imahna Pak Harun teh. Alia gagaro harita asa inget-ingetnya. Pak Harun. Pak Harun anu istrina Bu Heni sanes Pak. Oh, mohon eta kenal. Ya kenal atuh ka danar oge rerencangan ya ka Pak Harun oge tangtus kenal atuh. Cek Alia harita pinter bisa nyumputkeun. Oh gitu. Dan kalau rasana ayeuna Pak Danara kan nuju teu aya nya. Pami nuju aya mah tiasa kadinya pangintenan. Mohon eta istrina asisten teh istri kan? Mohon name keluar kuliah saur nama tapi mani tulisna karanan. Oh gitu. Teteh terus nikah? Terus gaduh urang kali hiji Pak. Oh gitu. Mohon pada naroge da anyana teh duda gadung urang kali hiji istri mani geulis teh sok kadang-kadang dicana ka dieu. Oh gitu. Namina teh samni lucu da. Namina teh Ainun. Murang kali namanya lucu teh. Sok tirilikan dari sok yang kemes teh ka urang kalina. Alia dak dumadak harita. Hayang cerit we ceurik. Ngadenge informasi kawas kitu. Alia anu teu kuat harita. Sedih, panas hate, segala rupa campur. Antukna Alia daripada kudu cerik didinya, mending kada init we. Sanggeus mayar Alia urut dahar itu jeung ieuna malah angsulna ge dibikeun ka si pamang pelayan. Alia ngingkig ninggalkeun eta. Gerung hari tengah gerungkeun mobil, blesur init tinggalkeun eta pi tempatan. Jalma-jalma dirinya malah lohok, wah. Sabab memang Alia teh memang kasebutkeun manoja nu geulis atuh da. Anakna Palilo jalma anu beunghar sarua boga pengusaha perusahaan. Palilo teh sing horeng teh babaturanna Pak Hanun atanapi Pak Harun. Baheula waktu Alia ke SMA teh sering Palilo jeung Pak Harun teh memang sering datang. Ngan ka ayeuna keunana duka beda prinsip duka naon antara Palilo jeung Pak Harun teh memang terakur lain teu akur maksudna nya tara papanggih deui gitu. Duka masing-masing beureun aya kasibukan. Tara nempo deui we. Sajroning perjalanan Alia harita mikir tur ngalamun. Alia anu nepi ka imahna ka Cijerah.
Sageus markirkeun mobilna jerut turun Alia harita limbung. Anu nangtung weh dina mobil. Bingung manehna kudu kumaha pilakueun ayeuna sageus ngadenge yen jalma anu jadi bos di perusahaan properti teh tetela geuningan anu mantan salakina nyatana Danar. Kang Danar. Teu nyangka Kang Danar bakal maju kawas gitu. Duh. Aing kalah katilelutur sangsara. Jalma dituturkeun ku aing oge ayeuna Kang Toyo ting ka mana ayana. Ainun. Ieu mama Ainun. Bu Erna harita anu ningali Alia nu pas kabarengan keluar. Lantaran ngadenge mobil nu ngagerung tapi teu daekeun asup jelemana. Penasaran Bu Erna harita keluar ningali Alia harita nu keur nyuuh we dina mobil bari ceurik. Bu Erna nu ngadeuketan ka Alia sanajan goblok oge teh budak teh. Anger we nu jadi indung meda nyaah benda ka anak, benda ngalahirkeun manehanana. Alia. Lain asup ieu kalah ceurik di dieu aya naon? Cek Bu Erna. Alia ngagabruk kana jadi indungna. Mah. Kang Danar mah. Danar. Emang kunaon aya jeung Danar? Papanggih jeung Danar. Teu mah. Terus Danar. Kang Danar teh tetela geuning ayeuna. Centut bos properti, Mas. Bos properti? Maksudna pemilik properti? Mah. Cek saha teh Alia? Hayu ka jero ya. Bu Erna harita nungtun anu jadi anakna nyatana Alia anu ciramai. Indungna ge ngarasa penasaran naon anu kapanggih ku Alia cikene. Sageus nepi ka jero imah ge duana darariuk. Sedengkeun parilo mada eueuh waktu wayah kitu. Bu Erna pok nanya deui ka Alia. Sebenarnya naon anu kapanggih ku Alia? Kumaha Danar singan? Kang Danar mah anu ngagaduhan properti. Geus kasebatkeun bos properti mah. Aya Alia cek saha informasi kitu teh. Nama Alia tengah aja. Tuang di payunan perusahaan anu megah di Jalan Bebas mah. Terus pas ningali terus naroskeun eta teh cenah perusahaan properti mah. Bosna namina Pak Danar. Aduh barangkali hiji duda saurna. Boah meureun lain Danar eta. Mah. Asa Alia oge naroskeun ka karyawanna. Muhun saurna mah. Namina Danar barangkali namina Ainun cenah. Meni lucu na kerana mah. Ainun. Ya Allah Alia. Mama gayang panggih jeung Ainun. Geus hampir 3 tahun. Ainun teu bapanggih jeung mama. Di mana cenah Ainun jeung Danar teh cenah sugan nyebatkeun aman di Batu Nunggal mah. Bu Erna harita sarua we ngecelakeun Cipanon. Pang namah sedih hayang papanggih jeung nu Ainun anu jadi anakna. Anu beja cek Alia cenah. Geus gede jeung sok dibabawa jeung lulumpatan awi mani lucuna keranan jeung eta budak teh cenah geulis cenah cek Alia teu nyaho. Sanajan kur cenah oge Alia percaya sabab Ainun ti leutik memang geulis diorok oge katingali teh. Ngan pedah dirina we nu teu sadar. Anu teu sabar hayang gura-giru menyat hayang gura-giru beunghar nu antukna manehanana jadi
kalah kasangsara. Padahal mah lamun nuturkeun kalau jadi kolot baheula oge. Bapana geus nyarankeun alia titah cicing di perusahaan di Palilo sabab danar mungen digawe disuruh di perusahaan Palilo geus nitah ngan pedahnya kitu teh we rada tersepeun ka danar jeung nitahna oge lain nitah dina tempat anu strategis tangtu sesuai jeung kapasitas danar sanajan nyaho danar teh budak kuliah tapi dianggap nanti loyal lamun temah digawe ditempatkan di tempat anu memang beres gitu kasebut mantak milih danar karena bangunan milih danar karena digawe di konveksi atau di garment cek paribasana jadi tukang jahit daripada digawe jadi mitohana di Palilo sebab Palilo jeung danar teh kurang sok tepati wawuh gitulah istilah nama tepati akur emang teu akur we sebab Palilo anu memang tersepeun ka danar sabab dianggapna kawin ka danar teh akibat alia anu keukeuh menta dikawinkeun ku kituna nya waktosan kabujang sep atuh da mitra-mitra cagat urang teu duit ka dinya insyaallah dina dinten enjing dina carios danar urang teraskeun lain ditutup ku wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi